guys, kembali lagi di channel Jalma Pegat. Saksikan video dari kami selucu-lucunya. Jangan lupa komen dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Pencet juga tombol loncengnya. Thank you. Baru udah kemana sih ya? Ya, oh iya. Ini mah tadi mau cari kita udah. Biasa lagi kadari iya. Udah kan. Jauh geus hampir subuh ya kadang deh. Aduh, baru dak di marananya. Aing keur minum babaturanna ya. Coba telepon ah. Ini enggak aja. Tah, hiburannya padahal coba angkat. Bisa nih. Halo. Rame gak di sana? Ker kosong ya, Ima benar. Ayolah. Oke, OTW. Oke, gas. Budak ya. Budak ya. Kan bener. Mau dulu dong. Budak. Dep. So, kita kayak awan gitu. Mah, tadi orang aman. Ade. Soalnya ayah nunggu di dia mah. Ya, soalnya nunggu di dia. Ya, apa sih Ustaz Daniel teh nu datang eta? Oh, orang pernah ngadenge sih Ustazna. Duh, aya nu ngomongkeun aing jigana aing pola coba bisik aya meureun. Wah, bener wae aya ngomongkeun eta budak garoblok jelema pegat jigana ieu ngomongkeun aing ya. Aing diri heula Ingat. Wah, ieu mah kudu aing jigana ieu ku diri heula ku aing nya. Bisa tadi beli di mana ya? Kasih gerak tuang lah. Tuang dong. Orang puter kan nanya, ayo siapa? Kuat soalnya ya. Gila Pak. Ente kemana wae di telepon pakai bahasana lain ngomong sebelah dia mana? Sombong enak mah. Tapi nggak ada. Soalnya itu ribut lah. Yang sorangan Pak. Orang kita ngerti itu di mana udah datangnya. Mah nyamun cina ke sholat di ceramah gitu. Di Kalimantan nyungsep ka dieu geus sama ngomong nama orang Cianjur, tapi ngomong nama pas nah itulah. Ya soalnya kan kok belantak lagi sudah mah enak kan. Kamu ceramah atau poe Jumat aduh. Jebo 2 jam karak anggeus. Iya lah ya lo tuh ya tadi gitu. Iya lo nama Ustaz goblok gue salah. Ayo tante. Ayo tila. Waduh, udah goblok gitu. Lu nyanyinya. Ayo sok. Sila ya. Mantap Beren. Aduh. Dinum Mira, dinum. Aduh. Asana. Diputar ya. Waduh. Ada. Putar. Basikan. Kopi pakai kopi ya walah. Duh, aing nyentang. Udah lama nggak minum jadi gazebo duluan ini aduh. Tapi aku na rokok wae deui samungana. Kacau. Belilah bentar beli. Emang aya gitu kiwari. Subuh coy. Aya deui. Wah, subuh enak. Subuh pagi tadi aing ti peuting ada guan ente. Wah, aing peuting sare di mana berarti? Ya lo sama ngaling dulu aja gawena. Wah, semua benar aing. Muter lah rokok gelah. Minum ah. Ayo, rasa. Ngomong. Aing sadar ieu. Tadi aing buat Diana ngobrol sama sama. Ngan kita nyambung ngobrol kenal. Pokoknya mah eta kadaangan ge. Supaya barudak awena tadi ka dieu. Ente telah. Jagoan padahal. Hari dulu urang masalah. Nah, biasa urut. Aing teh kuat sare
deui teh. Oh, itu budak kunaon tuh? Mana di mana? Ya, ada gua. Itu budak kunaon? Udah kan itu bisa tepar eta. Udah kan. Udah kan. Kumaha budak emang geus kieu. Teuing gua kalobaan teuing gua kumaha mun ini budak kan bisa kakajangan. Udah coy. Coy. Sakit dendi aja sia. Salat sia. Kikieuan tinggi teuing atuh sasolatan mah. Nyaho iki aing keur riet sama deui lur lah ningan ge aing malah sama Ya kenal lah. Aku ketemu Pak Paul. aya makeula pusing gila. Woi tar rokok geus dibayar. Karena sabatang oge pasti panjang, Bro. Geus teu kuat aing. Aing geus lieur ya, kumaha ya. Eta rokok tuh kumaha eta rokok? Aduh, kurang isep we nya. Aduh ya jelema budak dia ka ngoblok ya jigana kudu diilikan heula ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya budak ka ngoblok ya mun. Kenalan nih karane. Ya. Budak. Jin naon ieu? Uduh, marabuk ieu. Lainna salah lolat sia tah, sampean salah lolat. Hiji-hiji tah, hiji tah. Kudu dilewekan ku aing hiji-hiji sia teh. Kan salah lolat subuhnya karena marabuk ya jelema. Aduh. Kunama aduh ya. Karena salah lolat teh atuh. Areling, ieu budak teh karena marabuk ieu nya. Bener kelakuannya ya. Tuh ditahan udang karena hare sama olor kene ya. Aduh, bener-bener.